tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana. Karek calek nyalemekan kedal ucapnya nyarita lalame ki jero pantun. Gimana Isya? Gimana saya kan? Gimana? Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kabeh sadaya ibu hormat muslim kuring punten kapangkarang kadidian. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan khususna ka warga masyarakat di dieu terutama pangresa Bapak panitia anu nyelenggarakeun acara ruatan teh terus nawai hubungan naik ruatan mah sareng leluhur upami di Subang mah gitu. Hartosna urang ieu teh sajabani takwa kana kawasa teh adab terhadap leluhur kuring salut bagi naon upami cek urang Subang mah Garut, Tasik teh kota santri gitu pamitan. Nanging tina pelebah dia kuring rasa salut bagi naon adab terhadap leluhur urang ieu teh hormat kana karya karuhun pamitan kitu nya moal aya urang tanpa para leluhur nu tadi disebutkeun ku sapanitia teh nya gitu moal aya ayeuna tanpa aya baheula kugituna pamitan urang ieu teh adab pisah atuh. Dina pantun ieu urang jelaskeun rasa kedik ke campainya. Perkenalan urang kali milenial anu teh acan apaleuna aya hartosna pantun Sunda. Ari pantun Sunda mah langkung kana raja oge cerita sapertos carios Lunding Maya di Kusuma, carios Lutung Kasarung, carios Ciung Wanara, ieu sajabana sajabana anu ngeunaan kerajaan baheula di ieu daerah. Kitu aya pantun Sunda mah. Oge utamina pisan mah aya raja. Aya raja teh lamun cek bahasa Sunda buhun mah jampe cek bahasa ayeuna bahasa agamana doa kitu panginten. Nanging sim kuring mah teh tiasa ku bahasa Tamperkeun saripatina tanjeurekeun aweuhanana tanjeurekeun aweuhanana aya nyataya sanesnya alif irupana Nur Muhammad nusanyana ya isu nu jadi nyata kana deget kekarasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci. Naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedangkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa. Urang teu ngaboga-boga ngan ukur di bandaan jampe
panjang pangampura kasakur nu aya di payun jebarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura karek calegnya lemekan kedang ucapnya nyarita lalame ki juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kasusi juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana karek caleg nyalemekan kedal ucapnya nyarita lalame ki juru pantun kacapi kayu dawolong kuluwung diangken tantung hartosna inang diangken badan kawat diangken urat jariji nu ngahijikeun atuh curug pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri urip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara mangkana ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir